urang mah nyarita geus blak-blakan henteu aya nu direkayasa estu jelas eta kanyataanna lalaki samodel akang di dunia memang geus langka anu cinta anu satia anunya nu heman ka pamajikan tara mupang kana kahayang pamenta tara keheula ngantong waka hayang imah sementara imah urang ngontrak heula mun bisa mah nyai tong loba pamenta mun bisa